hayang stres sirna tanpa kudu mayar mahal. Coba moyan di wanci hanet moyan. Wanci hanet moyan teh waktu nu paling asik keur ngareureuhkeun pikiran. Sok aya we nu nyebut moyan teh buang-buang waktu. Padahal lamun dipikir-pikir moyan teh mirip vitamin jiwa. Urang ngobrol ngalayan ka batur, nyarita nanaon oke kadang nyieun seuri. Stres nu ti tadina ngagegedur jadi leungit. Sok aya wae nu sok ngomongkeun hal nu teu penting. Tapi pentingna teh lain di omongan, tapi di suasana guyubna. Jadi ulah minder lamun moyan. Tapi inget, moyana kudu aya waktuna. Ulah kabawa nepi ka moyan bari tugas can rengse. Moyan teh obat stres asal dosisna pas. Nyaeta waktuna isuk-isuk antara jam 8 nepi ka jam 10. Eta nu disebut wanci hanet moyan. Moyana tong lila teuing cukup 10 menit. Yuk moyan. Salam sehat. Jangan lupa bahagia. Wilujeng aktivitas. Mugi sagala rupina sing dilancarkeun. Jag. Cai lembur aing mata betah tumanina lembur aing kampung urang. Geus ngadago cenah sono aku pai ngahiap-hiap najak bala-bala ketrakan lembur aing kampung urang batak betah anu demang lembur aing kampung urang batak betah tumanina lembah cai lembur aing ati ting-ting isteri herang andong lembah cai lembur aing mata betah tumanina lembur aing kampung urang